Aduh. Kang, Naon? ayo nama bener ditebakan. Udah cicing. Sok Kang dia teh Kang. Pak. Ente. Kemergian Pak. Aing minta kubonang. Jadi ngaya bodang suarana abun cenah. Rakib. Ibu hajat pesan ka dieu Kang. Moal ka dieu. Moal ka dieu Bu Hajat mah. Pade, cenah pade. Tos janji. Waduh, janji. Sareng panganten Pak Beget Mas Teguh. Lain aneh yuk peluru euy. Di Singlar. Akang balik ke nana gitu mah. Hilih. Lak. Oh, sia sok ditembak baik. Lieureun medilgenya bekok. Aduh. Nah, Kabajar Kang, lupa Kang. Aduh, Ada. tuh geuning Ibu Hajat ka payun Kang. Adieu. Eta Ibu Hajat aya. Ampun. Sareng Mas Teguh cenah tuh geuning. Lain leka euy tambah cangkeul yang ngigeu ya. Hah? Oh ya, aduh. Udah dijemput Bu Hajat ku motor cenah Kang. Lain HP dewek tinggalin di Ciledug. Aduh. Cemplon ieu. Lain cepat HP ah. Ayo cek mana Bu Hajat mana? Ah, Ibu Hajat. Belah mana? Dijemput. Aduh, alhamdulillah syarawu. Aduh ampun. Ya Allah, Cirot. Ayo hidup. Tulung. Aya Kang apian keur meser bensin gerang ke. Tah. Mas Teguh. Aduh, panganten. Pun udah ese. Wah, duit lagu teh bingung mending urang sawer kedua kana aya gaca. 2000. Naon? Tadi Ibu Hajat teh aya anu dibungkusan tadi. Keun wae dari Sarawu situ. Asep. Kumaha? Kira-kira bakal kabawa angin moal. Moal. Ditindihan ku dewek ayeuna mah. Lain ditindihan isuk-isuk teh cenah kabawa angin aya teu kabagi. Oh gitu. Keur meser bensin. Tenang ieu. Kudu dibagieun ayeuna. Kang. Naon? Bagi kini ayeuna keur ngomer kantas Oh teu beak. cing ge urang hitung nayaga teh. Aduh, ampun. Nggak kayak eta cokotna motorna rek dijemput sinden lain. Sok. Sok jemput atau itu nyandak HP deweknya. Benar. Laun bisa numpak motor. Pangaten istri pada ke payun Kang. Panginjemkeun motor di dieu aya. Hah? Nah. Nang Yuyun pada ke payun cenah. Lamun akang bisa numpak motor. Aduh, anak motor ya. Motor kade Kang, benar. Oh, motor lagi merek Barjuki ya mah ya. Awas kade ureman. Motor. Motorna ge motorna Matic merek Uya. Dari nu Matic mah Banyak ya motor dituntut. Ari nu Matic mah tara make gigi. Kumaha aing teu motor dituntun mah nya domba wungkul dituntun teu meunang gitu nungtun motor. Jalain atuh deui. Balik deui. Mana teh balik teh kamar. Ngos ah, tiga ronggeng monyet we ah. Eta motor lagu naon Kang? Hah? Motor lagu naon dia? Laguna Cirebon bebas. Motor mah motor teh merek Mio, ieu mah merek Meong. Eta pan Honda merek mata jeblag. Ulah diusap-usap Akang. Naon gitu? Ulah diusap-usap tuh gaduhna. Cing. Tempo eta lampu sen lampu ber ku hareup cecek. Gilanan. Lampu tukang cecek komplit.
Kang, Lawan. kade kabelna pahili jeung kangkung. Monya. Aya kabel ku kangkung gitu. Aduh. Kelanan dewe. Inu. Lain motor teh teu make maspion ieu mah. Spion. Lain mas pion apa? Aduh. Oh, semion. Cicing. Di kontakna belah mana euy? Oh, di dia di luhur ya. Wah, di koreki. Oh, motor beheula. Motor baheula, motor kolot gitu. Mas, sekurang tibing binu motor beheula. Aduh, koslet ke belah euy. Aduh. Oh, guys, boga kontak. Ka ciri kuncina ge nyempil. Ya, cicing. Urang selah yeuh. Di selaya bensinan teu. Selah sep, di selah yeuh. Sok. Aduh. Ya Allah. Aduh, naon gugusi. Eta rodana nyengsol. Lain gugusina keur sariawan benernya. Heeh. Tah nyala lampuna eta nyala. Oh, nyala lampu akina mah jalan bener. Kang. Naon? Kang bisa numpak motor. Api eyo si Cibingbin rek nyawer sana Kang. Nyawer deui. Nyawer deui. Karunya teu mau patur dewek langsung dipalak dulu. Oh ulah. Eta leuneuna mah dikrowol bae kana ajis. Kamari ka warung Padang jeung dewek. Pesangan. Gitu. Tuh Kang Eyo tuh siap Kang. Wayo. Kang Eyo tuh siap itu tuh. Wayo piraku jaga ah. 7 bungkus. Karunya ulah ah. Sok, ting. Ayo we. Bangsa dia. Anyaho, tenang. Iya. Hayang ngibing teh mah. Iya. Iya. Atuh lampun ada tuh. Bensin, kan berat bensin. Aki jalan gugusi jalan. Senanjak. Oh. Akang. Naon? Nah boga motor tuh boga helm gitu, helman. Helman dewek mah lain hulu nuyeun udah helm mah. Asal nu hulu nu dihandap we. Waduh. Sok, kita tingali. Waduh aya meongan di kenal potna. Euy. Lampuna barengan heula tuh. Kira ilo. Oh, sia cepet paes ya mah. Tiup, Kang. Eta makanya be, banyak ya aya lampu motor ditiup sih. Coba Kang, lamun ka jalan sana disedot Kang. Lain aya di kobel teh daek hirup adi tiup hirup paeh. Aduh ampun. Ayeuna disedot teh hirup Kang. Sakala-kala ge kudu ditiup heula ame hirup. Aduh ampun kumaha kuduna. Waduh, kelana. Naon deui? Oh, tertak. Oh, tank bensin. Tukang kena nanti dialungan jadi nembelong gitu. Bensin kosong lamun tangki bensin kosong takol gong gede. Nya ku gagang saron neng gitu. Tukang kenang nembelong bae juga tadi. Tukang gong kreatif. Nah, wah bensinan euy. Loba teuing mun ngaguluh kitu ajigan nu kiamat mah. Jadi begini maksud saya adalah semua action ini harus diimbangi dengan teknik penyuaraan sehingga koreografinya hidup. Nah, Oke. gitu. Koreografinya hidup terisi oleh fragmen gaya dan penyuaraan. Oh, Kang, itu tukang Aktingnya kenang jadi sempurna. Jadi kudu diisi dengan suara aja Kang. Iya dong, Iya, kita siap. akan seni Ulangi, hidupnya. 1, 2, 3 Kang. Yo, ayo isi suara. Isi suara. Ku suara lain ku gamelan. Seorang gamelan jurik. Oh, suara gamelan. Lain ini motor itu bisa diarep-arep teh sih. Salah deh. Salah deui. Coba lah. Mau bisa nanjak di kiara domba. Hese. Lain ieu motor hese bisa ditungganganana. Iya. Pinggir, sok. Sok, terus kudu depakan. Ulah diturban ku sarung atuh, Kang. Dangkak pengadangkak caritana sukuna ka ditu hiji. Kalau maju ke hareup Akang. Hah? Ulah dina bujurna. Resep tina bujur yang deket kana liang. Kang. Jadi suku akang mah lancip. Cicing sia. Buku suka rek make tadina. Urang salah ieu.
Duh, harare saya. Iya. Ah! Ayo, 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 Itu motor teh acak-acakan ya. Aduh. Tangena naon. lamun teu ditubruk hodeng. Paeh si cepot. Aduh. 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 Ayo. 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 Ayo ya. Ayo ya. Naon? Iya, ayo. Naon? Salak aing eueuh hiji. Balangkeun motorna kabengkelkeun. Kabengkelkeun ang motorna. Nanti ieu motor aduh. Diservis. Batuk ieu mah kari tukerkeun jeung tukang debu we kanya balangkeun nanya. Alah kabina-bina teuing. Aduh. Aduh. Buyung. Aing kerek manggih boga motor bitu itu. Naon deui? Apa? Engke gedeng. Aya keneh Kang. Wayo cenah ieu Kang Dadang. Kumaha wae nya? Hoyong lagu. Oh kitu mangga. Nya tadi ge cenah akang hayang kaul heula ke sawer. Mumandeur nunanu. Tapi diganti heula tukang bajuna Kang. Oh, nya geus beres. Ngabogaan cita-cita can laksana. Aduh gitu lagu lawan. Komandan. Komandan sok der ah Kayak bagi dua nya Kang. Hah? Dibagi dua bebenangan. Dibagi dua geus sok ayo tah. DP atawa DP DP lah DP ayo. DP tapi hayo kenai, tapi hayo mah soleh. Soleh bager Bager moal kurang-kurang aya kanu soleh mah rezeki ti aya wae nya. Amin. Tebit-tebit di Cibingbin sumping Oke, ka Bapak hajat mewah Ibu, ka Akang panganten, ka Nyai panganten, oge khusus ka kulawarga besar Bapak Pai, sakulawarga besar Salimbit ujang. Mohon. Mudah-mudahan atuh hajat dina wengi ieu nyaeta kaleresan pisan Akang nu gejraknya euy. Ya. Amin Kang. Nya atuh ari ngaran hajat teh nyaeta miceun harta banda. Ti Akang sarombongan di jiat piduana mudah-mudahan kangge ujang sareng Nyai panganten anu parantos diistrenan dina wengi ieu tangtosna parantos gantos jenengan hartosna gantos jenengan teh nyaeta kawitna ujang ayeuna parantos janten aki Geuning aki. Nyai parantos janten nini Geuning nini pacan incuan. naon maksudna Oh, kumaha tuh? aki di dieu teh sanes aki-aki Sanes. nini sanes nini nanging aki sareng nini teh ngandung hartos kedah gaduh sifat koloteun kitu nya kade ulah kokoloteun ah tah mah kokoloteun onaman atuh aya bedak aya parfum jaya salep jeung sagalana nya nya kedah janten kedah gaduh pikir koloteun nya sing panjang punjung aduh balai parek rezekina kalayan sing dipasian rahmat ti Gusti enggal dipasihan katurunan putra sareng putri jangnya amin Allah Amin. sok sangakeun jang eta pamundutna kage waeyo Nya komandan. waeyo isobat dewek ti Cibingbin lah kuningan ieu Akang mau salin heula Kang. salin heula dewek Atuh kudu salin make kaset. Tuh gitu. aya wae sepegeknya sok atuh sok ka dieu der uya ditarik humandar abah cok aduh nya sok hebat Aya Kang. Sok. Kali kawa eyo. Antos.
Sing kasep Kang Dandana. So. Gitu. Aya Bapak Kuwu. Emon, disontannya sa Bapak Kuwun tersebat. Aya hapunten Bapak Kuwu oge sajungjang karawatna ti simpul isya para kancaya. Kumana dengan nyadakan kerentesane Waeyo cibingi-binan bangga Aya, ayo. kabogaan cita-cita jalan ya ilah ayo lo pendigogo Naon atuh ase-ase tuh Kang. maksudmu yo ngajung-jung gatel Yo da bos. jenis suara Karo tapi kan nang karak itu. Ulu katil. seni Sunda Ha ditarik ka sa Epot anu Mikang kemangan biara wayo kebudayaan aturan wayo cibipit Kang eta Kang wayo heula Kang Mana wayo? eta di payun eta Halo, wayo.